ngamakeun lima wawangi eta ki. Ayeuna jalu naha urang dek cicing wae dina siloka. Nya. Sabab dina lalampahan dina lalakon siloka eta sepuh teh keur nyumput buni dinu caar. Nemrakna teu katara. Numawi nyandakna simbol sareng siloka 5 wawangi. Margi anu nuju nyumputkeun anu nibankeunana. Eta sepuh katibanan ari nemme bahasa katibanan teh katugaskeun atanapi katitipan. Gartos. Berarti orang kedah paham kanu nibankeunana. Eta ki nu nibankeunana. Gitu nya. Nu mawi ngangona siloka. Maknya hidup salawasna rek ngagugulung kana siloka. Kade eta siloka bakal silo lamun ku urang teu kabuka. Samohon ki. Kartos. Kartos. Matak perjalanan demi perjalanan, pengalaman demi pengalaman, nya. Didinya aya anu disebutkeun tadi perjalanan, setiap perjalanan urang bakal menang pangalaman anu kaalaman. Tuh. Di Pancar Tunggal ngangona sanes siloka 5 wawangi. Rehing widi parayiang kali cunuk kana uga ngagem tur ngamalkeun 5 wawangi sampurna ning rahayu angge kiwari kalawan jaga. Teu aya bahasa katibanan. Nya, sabab tadi teh urang geus kapaham, urang geus kaharti dina arti siloka 5 wawangi, mangka urang tadi wajib ngamalkeun eta 5 wawangi. Tos kahartos hidup nu mana anu 5? Tah abi teh bade eta ki naon ki anu disimulkeun atau anu kedah dibuka dina 5 wawangi ieu teh ki gitu. Nyuwunkeun penjelasan sing eces ki. Anu ku urang kedah diamalkeun jalu. Nya, anu salila ieu disumput-sumput. Kalah lumpat kana perilaku, lumpat kana Pancasila eta perlambang panan. Nya. Saatosna urang tadi dipaparinan uninga ku guru syariat sareng guru hakikat. Guru syariat nyaeta nu aya dina wujudna, guru hakikat anu tadi teh nya tanajjalul malaikati waruhu fiha. Parahiang kayak keun tong dikitukeun teuing. Nya. Mana dina silokana nu 5? Hiji Gusti Allahu Rabbul Ijati. Hiji. Nu kadua indung Bapa. Oh, ka indung di Bapa ki mohon kartos. Nya. Nu katilu Papada hirup. Papada hirup. Nu kaopat nini aki karuhun jeung leluhur. Nu kalima alam semesta. Oh, kadinya kinya. Ieu anu 5 anu ku hidup kudu dijalankeun. Mugi akitiasa ngajalankeun nasib abdi ki nuhun tah eta. Dina anu 5 ieu kudu kumaha urang ka Gusti Allahu Rabbul Ijati. Tah kumaha ki? Nya. Urang ulangan sakadar nyebutan asmana, tapi urang kudu mengenal, kudu marifat ka Gustina. Matak aya bahasa kapungkur di Karang Pawitan waktos aki menimba pangarti didinya aya bahasa kenalilah diri Anda. Eta berarti kata kedah dipigawe kinya. Kedah dipigawe lain kudu disebutan, lain kudu diucapkeun, ulah urang pate-patepa bahasa. Bejakeun ka batur kudu kenalilah diri Anda. Nya. Berarti geus kena acan urang. Tah eta ki. Eta. Nya. Ieu sepuh teh nyandak ti luar ka jero jang. Pangerti Karang Pawitan luar biasa. Samemeh mengenal diri.
samemeh nganyahokeun diri dibersihan heula jasmanina diberantas tina kamusrikanana itu tah nya kartos sadayana Kartos sih. isim lapak keris jijimatan kabeh dirarad sepuh tanggung jawabnya sabab meureun apal kana sajarah hirupna nu darongkap kadinya neraskeun deui eta sepuh teh lalakonna pikeun ngembalikeun deui kana jati dirina matak paling utama kenalilah diri Anda gitu kan mohon paling jelas di pangpayuna ki eta abdi kantos ka ditu. Nah eta teh ulah disebutan hungkul mohon ya. Da urang moal apal ka Gustina, urang moal apal ka Allahna, lamun urang teu apal ka dirina. Da diri teh lain raga. Mohon. Nu matak 5 bahasana. Nya. Gusti nu Allahu Rabbul Izzati inung Bapa pan gitunya. Papadahiru karuhun jeung leluhur nu kalimana alam semesta nu matak hablum minallah hablum minanas hablum minallah eta diterapkeun tina peradabanana ku urang adabna ka Gusti Allah urang kudu kumaha adabna urang ka inung Bapa berarti kudu hormat kudu sumujud nya adabna ka papada hirup pan tadi ge sahanapeun pek geura aku adi sasama geura anggap dulur saluhureun kudu dianggap lanceuk tuluy urang ka kaluhun jeung kaluhurna inung bapa nini aki terus tepi kaluhur sabab moal aya urang tanpa aranjeunana mangka urang kudu adab penghormatan urang. Jadi lain nyucuk karuhun anu di kidul, mapai leluhur anu di kaler, anu di wetan, jeung anu di kulon. Nya, nyucuk galur kapungkur teh nu ngandung hati geura cuk-cuk ku hidup, budi pekerti jeung budi parangina, pengetahuanana para leluhur para hiya. Maka di pancar tunggal ikrana nya eta rehing widi para hiang kalih cunuk kana uga ngagem tur ngamalkeun 5 wawangi sampurna ning rahayu angge kiwari kalawan jaga anu terpangpang tu dihapit ku merah putih eta simbol lambangna gartos punten ki alang sanes bade niru-niru anu dihanap ki alang mua arek nyaingan anu dihanap tapi ki alang rumasa dididik diatik dibere pengetahuan teh ku juduna ku awana ti karang pawitan jaluk mohon sami nya ngan ku sabab pengalaman demi pengalaman didinya dididik ku alam semesta dididik ku guru tuduh dididik ku guru hakikat mangka kabuka nya kabuka ti karang pawitan sing tepi ka pancar tunggal sabab karang pawitan hartina tempat mimiti ngaran urang tempat mimiti ulahan temwai dina mimiti iraha majuna atuh jaluk berarti aya level kaduana perjalanan nya perjalanan urang pikeun menuju pancar tunggal anu ngandung hati tadi teh 5 wawangi teh 5 wawangi eta eusina pancar tunggal gartos tah nu mawi dina rehing widi eta matiasa dikantun gartos pisan ti ari kitu mah tah eta jadi ieu anu disebat peradabanana ka para leluhur ka para hiang di tatar Pasundan
Gitu. Sabab rek kusaha lamun teu ku urang-urang salaku generasina. Ya. Tah kitu panginten dina ieu katerangan teh punten nya sanes aki bade niru-niru da yakin lamun aki niru-niru seperti anu tadi teh aku sepuh dijalankeun nya heuh moal kieu meureunna nya moal aya panginten tuduh-tuduh moal aya mentadi kesejahteraan kebahagiaan kamaslahatan lamun bade niru-niru tah kitu nya punten aki moal bade nyebatkeun saha atuh anu nibankeunana nya gitu pan tadi ge urang aya bahasa amit eta mah nya atanapi urang ulah tepikeun ka ngabukakeun pan bisi nya paur heug lamun dicatur mata ketir lamun dipikir bisi cilaka lamun kurang gagabah dina cara ngucapkeunana surti panginten bisi rame dina asma nya ki bisi rame dina asma akhirna pada ngaku-ngaku setiap ngaran anu diaku berarti eta lain pon kitu deui aki sorangan lamun aki ngaku berarti aki teh lain sakitu meureun nya rek tuluykeun jaluk nya tanjeurkeun sayapna lebarkeun kasilih wangianana tah ieu dina eusi Islam silih wangi anu berkaitan antara karang pawitan nya sabab pancar tunggal moal bisa pegat moal bisa putus jeung tali karang pawitan ari kitu mah katos da nyambung nya kinya nuhun ki bimbinganana ki nya tamuga pon kitu dikahidep jalu oge kasadayana anu pada nyakseni dina ieu riungan pengkajian muga jang hidup sakabeh oge sing jadi pangartinya kitu tapanginten muji syukur alhamdulillah ke aya anu teu kahartos mah tiasa diteraskeun deui nya dina naroskeunana atanapi naon kedah dibuka sakitu kasadayana hapunten kasadayana tina kakiranganana bilih lepatnya jalu aki dina cara ngadugikeunana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamun kaulan ya rabbi rahim